Ya keberkeun deui nya kadongkapan ku knalpot nu kieu tah nya. Moal disepil ari ieu nama moal disebutkeun ngan nu kieu we knalpotna mah. Seperti biasa nya dibobok pulang ieu teh tah si lobang utama diageungan jadi ukuran 40. Ukuran 40 nya tah si mimitina mah lobang eueuh anu sedikit leutik kurang ngagerem kurang ngagarawak oge sebenarnya ayeuna mah dipasian saringanan nu kieu tah. Gaskeun heula ayeuna mah urang rakitkeun ke spil deui ka nu motorna nya urang cek sound heula. Ayeuna mah urang gaskulan heula tah ieu asupkeun ka dieu urang gaskeun heula gaskulan heuh. Si gaskulan tah ayeuna tinggal ngasupkeun ieu asup ka dieu nya urang rakit heula ayeuna mah tah urang rakitkeun heula nya. Jadi ayeuna mah urang tampalkeun urang cek sound tuh itu motorna dihareupnya urang gaskeun heula. Snapel posisina ya namanya kanu motorna tah suarana kieu jadina ayeuna mah ngagerem. Motorna bikarbo nya spekna teh rada lumayan teh kanu hiji 30-an. Tah urang gaskeun heula luhurna kumaha caritana ieu. Nah, gitu nya kurang lebih sakitu tos cekap bilihna aya nu hoyongeun sok di komen di share jeung di like nya. Gaskeun deui geber.